kurang baris ngayakeun acara atau kegiatan kurang sok juga naon kira-kira acara alus. Kumaha lamun pasan diri lagu perjuangan kita? Tah eta ide nu alus sakalian oge urang ngomong emosi kita. Kumaha nu sajana jeung kira-kira iraha ngayakeun pasan diri eta? Kumaha lamun dayakeunna di kita jam. Hanya setuju dengan itu Agustus karena makin cukup. Tapi di mana? Kumaha lamun di sekolah urang wae jeung di ayakeunna teh poe Sabtu jeung Minggu. Nya biasa mah poe Sabtu atau Minggu. Kuduna urang kudu boga sebab anu kuat supaya rencana urang bisa tujuan kumaha kepala sekolah. Nya urang kudu boga alasan anu kuatnya. Terus ayeuna kumaha tulis latar belakang dayakeun pasan diri. Ya setujulah kuring mah. Yang tekad kurang teh leuwih beureun, kumaha mun urang disukan dapat jeung sajana. Ya, sepertinya tuh. Ya,